bapak turun pisan deh, buka hutang sama Wawan. Bapak kerja parurun pisan, usah sahanya, Wawan gitu deh. Sahanya nih, tas sahanya, Nah, kebeneran si budak. Cuy, tadi ya. Ente kenal Nur, Beneran aing, Eka mana ente teh? Hah? Eka mana? Siapa? Yo, ieu teh lintung paku ngaranna teh. Sia. Eka mana? Ya, dengein, udah geh. Ulah hayang cendang cadung, Nur. Bejaan aing mah, nu aing oge hiji we kabur. Aneh teh lilanya, aing nitah ya. Aing teh buka hutang si Wawanya. Buka hutang 50. Ya deuleuh heula ya si Wawana di ditu nya. Aing keur teu purun bisa. Siap Nur, tungguan lah. Hah, juga ditu si Wawana di ditu. Tungguan loh. Siap. Ya Nur. Nah, iya termosna, heeh. Taya kopina. Dari sia ieu mah kopi nu saha ieu? Sia ieu nu saha ieu? Nu saha? Bari termos ieu nu saha kenu gablegna neangan kumaha sia? Kieu Nur. Heeh, pan bieu teh. Urang teh meuli ieu we, meuli kopi loba-loba teuing cenah cek tukang warung teh. Geus we cenah termosna bisi 7 dama. Itu Nur. Ya, aing modal lah. Itu kuat aing. Wayahna Nur. Tah, kopi geus aya jeung ieu na. Dah gabah eta teh aku awe teh mah. Ya Pak, aing kuat. Aing si kunyuk budak geus nyaliwang deui. Aing si Wawana ka dieu. Dek, mun aya Mang Iwan ka dieu nya, ulah dibejakeun bapak yang nyumput. Bapak nyumput di tukang. Nya. Dieu nya. Tinggal bapak tuh. Bapak baik nyumput di itu tapi ulah dibejakeun. Hah? Nyumput Neng? Nyumput di mana? Itu di tukang bapak mah. Kok aing ge teangan ayeuna di udah ke tukang raya. Teangan ke mana ya nyumputna ya? Itu naon kasep eta didinya. Aduh. Wan. Teu Wan. Kira adekeun ieu ya, cai.